kuring mah ditanya leutik deh, Kiai rokoknya apa? Yang penting hurung bae lah, masalah. Salah ngomong be salah ngomong. Pak Kiai rokoknya apa? Eseh. Nu hiji ngomong panitia, rokok mahal eta tolol sih ya. Waduh, cepet nyana bae rokok tama. Nu hiji panitia ngomong, beulikeun be bonte habak lah tuh. Fitnah deui bae. Apakah rugi diturunkan derajat dibere rokok gico? Lah. Apa nurunkan harga jual seorang penceramah dibere rokok lato? Tidak. Apa mau laku deui yang dibere rokok bonte? Tidak. Bawa balik ke imah. Itu beuki mah. Teundeun. Menjual bae hari itu buku-buku siapa? Ngomong ge cenah geus menjual bae. Teundeun di meja. Suka aki-aki kene nu olahraga mau pacul kas gerokeun gigi non Kiai rokok eta aki-aki ya Allah bikang aing mah meulikeun rokok ngan 3 batang tapi dasar kiai nya nama mere aing sabungkus luar biasa naon cek Kiai atuh dibere nama rokok murah bae rokok mil mah moal teh bonte bae nya nama kos angin puyuh asupna ge ngising dewe ase make rokok eta pae tolol sih ya ngan dibikeun ka aki-aki lah nya nama tereh ieu dibawa ku aki-aki si rokok bonte dibawa ku aki-aki ka sawah eta aki-aki teu macul mikiran ustad nu kuat mere rokok sabungkus eta rokok teh dibeulem didelkeun masyaallah 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 masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Haji Bahrudin kos mayar wae. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tekaur keur ngarokok. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Alaya loba qori beusi salah lalaunan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aksiru zikroha dhimil ladati yaknil maut. Al hadis. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim walhamdulillahi rabbil. Marah bari ngaluarkeun haseup. Yang mulia Kokolot Lembur Amil Jamar Haji Golib, mendingan jadi kokolot daripada jadi kolot-kolot. Lamun kokolot berarti dimuliakeun, mun kolot-kolot berarti tolol kolot kita. Betul tidak? Ngacak yang ngomong memitian kayaknya. Doakeun kokolot lembur, Amil Jamar, Haji Golib sing sehat panjang umur. Tidak lupa kiai-kiai muda karena rasep kiai nagenya. Tapi aing ngulaku majorege sih. Menang kasep doang.
Kiai Deden, Kiai Haji Asep, oge ka Ustad muda, Ustad Engko, Ustad Supri, Ustad Tony, dan tuan rumah Ustad Korsak, maksudnya Kori Salon maksudnya atau ayo por sama Roma lah tuh saka panggih bae lah nyo dibayar nyonte ya gila Kori tilu tadi waduh kos MTQ wae mantakan sakaredeung nama geus katebak kunyana ge unu kebal tadi Ustad Usup jauh pan urang Lebak eta widih 3 menit ngaji sebab geus kabayang kosong karuan Ustad Heri malah hiji dulur nya nama pan atuh tadi nya mah geus sangekeun sabab geus kabayang jasa kunyana ge atuh ai kula mah moal waktu aman alhamdulillah Ustad Pauji mangges pan tadi ge Kori inti setiap inti eta di jerona aya untian betul tidak betul bae lah beteres oleh penting taylah guru urang penting ieu ahli Quran jadi almarhumah Masauci untung jasa penting ieu karena nu nyaangkeun kuburan talil Quran nu mararaca Quran sebenarnya nama anak nage Kori ngan nyanang geus leuwih ngukur aing capek teu puguh beraku aing tuan rumah ngaji aing sanu mayar nempok ka mamangna engko pos ialah kehebatan kebersamaan mantak guru urang sanajan ngarora keneh ieu nya Kararasep Haji Bahrudin pannya suara bararagus pan Kori mama camar dia ge ngeunah Marudia ngeunah coba mun Haji Bahrudin Mardia moal ngeunaheun sebab lain Kori ngeunah bener tak tazainul Qur'ana bi aswatikum mantak Quran itu menjadi indah dihiasi dengan suara yang lembut dan indah. Menyanyikan lagu bagus boleh, tapi Allah dan Rasul tidak senang. Allah dan Rasul lebih senang melantunkan kalamullah. Nyanyi mah sekedar menghibur diri doang. Lamun bikang galak kurang nyanyi tak menang. Kau mau bikang pae mah geus nyanyi urang. Nyanyi. Atuh jeung naon hirup keja galak ka urang. Betul. Iya bahagia Pak. Mantak ieu nu hadir tiapan bo. Ieu lain jelema samania. Sanajan cek Ustad Dayat cenah hampura cenah Kang ieu jamaah teu sakumaha biasana. Buat Ki Semar tuh enggak penting jamaah banyak. Yang penting Dayat aya. Betul tidak? Bu, ini kan mahal. Berarti kekumpulan kita orang teh keur diajak eling ka Allah jeung ka Rasul. Sebab manusia bahagia mangan 3, 1 sabar, 2 syukur, 3 tobat ngan eta. Sabar ditinggalkeun ku umat, enggak usah kau tangisi, antarkan dia dengan kalam ilahi. Betul tidak? Emak kita yang ada engkau cukupi sandang pangannya, engkau senangkan dengan lantunan Al-Quran, tambah bahagia. Bukan perkara gampang. Kematian pasti akan berlinang air mata, hati akan terasa sesak, jantung terasa susah bernapas karena yang kita cintai meninggalkan kita. Betul tidak? Maksudnya abe kos ke kota gitu maksudnya naikkan harga lah minimal gitu. Masya Allah, mantakan laku nama murah kok aingnya. Asal diundang deh di WA datang, sebab murah berarti. Mun mahal mama laku wae ngukuran alam. Atau berat saingan ada dia kan aya Kang Jaki. Oh tuh berat. Mantak aing mah dimurah-murah lah daripada macet aing. Penting lampu merah hejo jalan. Hidup lampu beureum bae mah pusing, Pak. Hidup ini harus lampu hijau. Mantak sabar ini tingkatan manusia yang super ekstra sadaya.
Siapa yang tidak sedih ditinggalkan seorang ibu tercinta? Kangjeng Rasul ahli sorga ditinggalkan Sayyidatuna Khadijah pun menangis. Ditinggalkan orang-orang tercinta, bapaknya, kakeknya, beliau menangis. Apalagi kos Ustadz salon. Untung tegak gerungan di salon. Ho 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 ho. Betul tidak? Kadenge ku akang, aduh ini siapa dayat seselun cerik begini. Sampai sesenggukan begini. Ada yang ngomong ini kayaknya dayat stres kali tinggal emaknya gitu. Ini kan tolak ukur kesabaran. Jangankan ditinggalkan emak, bapak ditinggalkan ku pamajikan, sedih. Pamajikan ditinggalkan ku salaki, sedih. Betul tidak? Ngan ada perbedaan Haji Bahrudin. Kalau perempuan ditinggalkan suami, dia tidak buru-buru kawin lagi. Dia urusi anaknya sampai besar, biar dia angkat derajat kehidupannya. Jangan sampai jadi yatim-yatim piatu. Dia tidak menjadi manusia yang istimewa. Perempuan bisa mempertahankan jodohnya, cintanya untuk suaminya. 1001 cinta perempuan itu hanya untuk suami. Tapi Haji Bahrudin 1000 cinta untuk janda yang lain. Alhamdulillah. Beda Pak. Awewe mah bisa bertahan. RT Tile ditinggalkan ku pamajikan, maaf. Kawin lagi teh? Kawin dong. Jangan, aduh, mau kawin deh lah. Cintaku jangan. Orang tuh bisa nyusuan Tile. Susu orang berbulu. Betul tidak? Beda. Lalu tingkat kesabaran yang hari ini dirasakan oleh Ustadz Dayat, semua merasakan. Ki Deden sudah merasakan, saya yatim-yatim piatu. Siapa yang tidak menangis ditinggalkan orang yang dia sayangi dan cintai? Tempat curhat segala urusan kehidupan dunia kita sampaikan kepada ibu bapak kita. Segala keluh kisah kita sampaikan ke ibu bapak. Makanya lamun ayah nu masih menjadikan ibu bapaknya keramat nomor 1 di dunia. Dialah manusia yang hebat. Kadang-kala orang salah Pak. Ay jarah ke makam wali, boh 1 tahun 4 balik. Ay kolot tilok di Sabah. Ini sebuah ketololan Haji Abdur. Betul tidak Haji Bahrudin? Makam wali dia kunjungi 1 tahun 4 balik, naik bis di Jalan Raya Alam Sutra. Jam hiji nggak sing jarogrong, besi tinggalan jangges mayar. Iblisnya ada gangguan, datang jam 5 subuh ente sing jarogrong di Alam Sutra. Ma bapaknya keramat nomor 1 di dunia tilok di Sabah. Mual kabayar kurang. Kadayat jeripaya emak urang mual kapulang. Sabar ditinggalkan ku kolot hebat. Jangankan ditinggalkan ku kolot, urang boga pamajikan galak be teu sabar Haji Bahrudin. Betul tidak? Aya dinu dicarekan ku pamajikan sabar ngising di helm. Sakitu karak bikang nu ngomel moal kuat Pak urang. Moal kuat. Andai kata orang deket jeung Akang Jaki, diajaran ku urang sing sabar menghadapi masalah, sing sabar menghadapi persoalan. Karena orang yang bahagia, orang yang sabar, encan urusan perkara akhirat ku bikang be dicarekan, mulai orang emosi. Harusnya kita sabar. Cek tetangga, ih pamajikan galak amat. Alhamdulillah. Dibere ku Allah pamajikan carewet jasa. Berarti pamajikan aing sehat carewet. Lamun pamajikan aing teu ngomel melengkung be, dia TBC Haji Bahrudin. Biayaeun aing betul. Betul tidak? Mendingan carewet sehat teu keluar duit, boga pamajikan cicing ngalingkai be. Aduh, proyek klinik Haji Bahrudin. Mentak jelema nu geus hasil sabar mah, aing mah dibere pamajikan carewet lah asal dibere sabar. Jangan ngomel karek di lawang hareup ka lawang dapur biasa. Kecuali ngomelna ti imah datang ke kantor desa berarti edan. Karek ganti ku urang. Aing ngomel di jero imah mah kajeut. Penyakit awewe mah kabege kitu. Kenapa? Karena bikang itu setan duit. Ya bikang aing mah ngomong ge. Enggak bikang aing mah teu wani sarua bae. Adina jauh aing ngomong. Ulah divideokeun baju bikang yang ada aduh dianggap setan kami. Aduh sarua bae aing ge. Atuh kiai ge sarua bae Pak, paleba dicarekan macarekan ku pamajikan anak ngan ai kiai mah tilok ngabales mun pamajikan ngomel. Kenapa? Isin ke ilmuna. Kan nya nama magan hirup kudu sabar.
mun dicarekan kudu sabar. Tiba-tiba bikang na ngomel teu kuat ceuli mana. Cek jamaahnya ngomong doang. Berat Pak. Semakin kapasitas sebagai kita muallim, perhatikan kandang ilmu kideden, kandang ilmu aja sih. Semakin disebut muallim, semakin disebut ajengan, semakin disebut kiai. Si malakama pangkat ustad itu. Cicing orang ditabrak, maju orang disenggol. Jadi ustad susah, jadi perbincangan Pak. Ustad si susah, pan salat baik tuh. Cek ustad sial, susah jeung salat hiji-hijikeun. Begitu ustad boga mobil anyar, aya ngomong, "Ci, pentegaweuna naon boga mobil, boga tuyul meureun." Tuh. Si malaka. Apalagi perkara itu besar, perkara leutik be nempel di ustad. Oh, moal anggeus 3 tahun di medsos baritana. Jaro onam, jawara onam. Atunya nama wajar gitu ge, jawara situ naon-naon. Tapi ustad persoalan sepele, moal anggeus beritana di medsos. Betul tidak? Mandek kula datang ke detik enak ya hati-hati kula. Hati-hati kula. Jangankan persalah birsaro urusan duit finansial, bede fitnah. Sebab iblis moal resep lamun kiai can terjatuh ke dalam ketidu urusan. Digoda ku duit. Embung narima duit, ya main duit teh jelas. Cek iblis, hebat ya ustad luar biasanya. Diberi duit teh jelas teu daekeun. Ya duit di mana? Geus Pak Ustad mah teu kudunya yang penting duit. Aduh, bung. Eta iblis kuru. Mun mikiran ustad kos itu kuru iblis. Cek iblis, cari cara yang lain. Dibawakeun mobil. Pak Ustad, mobil tinggal naikin aja, beli mah mahal Pak Ustad. Udah Pak Ustad malah pokoknya enggak usah capek. Iya mobil non, geus ulah nanya-nanya penting mah Pak Ustad teu kahujanan, teu kapanasan. Aduh. Saya enggak mau, ini kendaraan bukan hak saya. Cek iblis, kuru deh bayar masyaallah. Datang nu katilu. Zuyina linnasi hubus sahawati minan nisa. Dibawa ke samanea. Kekelilingan di Telaga Bestari, mulai terkecoh susu nongtot. Androk di luhur dengkul, masya Allah. Cek iblis sudah mulai masuk perangkapku dia rupa. Jawara mah moal kapanggih tilu. Kiai ustad bisa tilu dipanggihan ku manehna di perjalanan. Tandak hati-hati. Kuring mah ditanya leutik be. Kiai rokoknya apa? Yang penting hurung bae lah gua masalah. Salah ngomong be salah ngomong. Pak Kiai rokoknya apa? Ese. Nu hiji ngomong panitia, rokok mahal eta tolol sih ya. Waduh, cepek nyana bae rokok tama. Nu hiji panitia ngomong, belikan teh bonte habak lah tuh. Fitnah deui bae. Apakah rugi diturunkan derajat diberi rokok gico? Lah. Apa nurunkan harga jual seorang penceramah diberi rokok lato? Tidak. Apa mau laku deui yang diberi rokok bonte? Tidak. Bawa balik ke imah. Itu beuki mah. Teundeun. Menjual bae heri teu buku-buku siapa. Ngomong ge can anggeus menjual bae. Di meja suka aki-aki kenen olahraga mau pacul kas gerokeun gigi non kiai rokok eta aki-aki ya Allah bikang aing mah meulikeun rokok ngan 3 batang tapi dasar kiainya nama mere aing sabungkus luar biasa naon cek kiai atuh dibere nama rokok murah bae rokok mil mah moal teh bonte bae janya nama kos angin puyuh asupna ge ngising dewe ase make rokok eta pae tolol sih ya. Ngan dibikeun ka aki-aki lah nya nama tereh ieu. Dibawa ku aki-aki. Si rokok bonte dibawa ku aki-aki ka sawah. Eta aki-aki teu macul mikiran ustad nu kuat mere rokok sabungkus. Eta rokok teh dibeulem didelkeun. Masyaallah. Eta tembus karas Allah. Dibeulem rokona. Cek malaikat rokib. Aduh, Haji Bahrudin nih rokoknya. Karena asupna butek kan kalung bonte ini kayaknya ini. Dere di tempat pengajian dia ngarokona. Atuh mah luar biasa. Hembusan napas nage salah satuna ciri jelema nu keur syukur ka Allah etalah jelema nu bahagia. Alhamdulillah. Mahal. Eta karak tingkat kitu.
di tingkat finansial. Kiai, berapa bisa rohnya dari sini ke lokasi tempat saya? Oh, yang udah mah 15 juta sih. RT Tile ngomong cekek habek tak Kiai kos gitu. Cek usan engkau ulah diundang deui enggeus sekali bae lah tuh. Ayeuna nu laku maing deui bae. Karena aing mah 15 juta 15 poe pan bolak-balik bae. Amin ya robbal. Atuh kajen leutik ke yang penting mah berkah. Daripada gede loba nu nyumpahan tere pae. Tere pae. Teu sakabeh ta panitia ari ikhlas kabeh ngumpulkeun duit emang teu capek gitu. Genep bulan kukulingan bae mududan. Duit datang ke garing mududan. Jeung saha eta duit? Eta ku cerdas aja ngomong bae. Atuh jeung kiai. Betul tidak? Andai kata ada keresahan di dalam jiwanya, maka secara tidak langsung akidah dan imannya mulai pergeseran. Ya pan kos kieu amat sih. Pan ieu kos kieu amat sih. Mendak semua yang jadi muallim, fitnah itu akan datang menemui dia. Andai kata dia bisa bertahan, maka wala yazidu fil umuri ilal biru. Allah panjangkan umurnya yang berkah. Andai kata dia mampu menolak itu dengan cara yang baik, maka tidak akan pernah pudar cahayanya dalam kegelapan dan keheningan malam. Dia tetap jadi riwayat yang terbaik dan jadi doa yang mengantarkan dia. Hirup ini harus jadi riwayat, tentu riwayat yang baik kita pilih, insya. Lain kayang orang iya kekianan lain KBG. Tapi kan lamun orang geus digerakkan ku Allah kan sulit. Ternyata kita tolak semakin datang. Kita tahan dengan finansial, malah dia terus bertanya, terus ujian itu datang. Sejauh mana kesabaran kita diuji dengan kapasitas keilmuan kita? Sejauh mana kesabaran kita diuji dengan rizki yang Allah sudah hamparkan dari ujung kaki sampai ujung kepala yang tidak akan pernah terhitung di luar duit. Rizki dari Allah tidak pernah kita bisa hitung dan tidak pernah kita bisa balas kecuali dengan ibadah. Mantak orang geus udah, aing mendek sabar. Di kang dek ngomel begini, piraku jak kiai piraku ngomong salah. Sabar. Dengekeun ngomelna kumaha. Lamun ngomelna kieu mah ya kok. Ya Mi. Kami mah lain galak ka salaki ngomel kieu ku karunya anak pesantren perlu biaya. Jasa sekolah nggak juta-juta kok. Atuh hirupna kudu boga pikiran. Mulai mana? Ini nasihat luar biasa ini. Eta tandana pamajikan hayang boga keturunan oleh bagus tibatan salakina. Betul? Iya tanu ngangkat kalam barja teh besuk ngiriman ayeuna nama saoci. Iya anak. Berarti kan ini menjadi kapasitas wakhluqhu fi akibihi fil gobirin. Bagian daripada keturunan yang baik bisa ngayakeun tahlilan model kos kieu. Alhamdulillah. Mentak ulah sampai tadi tahlilan Pak susah ge tahlilan. Tapi kiai teu kabeli lauk, teu kabeli beas. Naon bae? Datang orang geus kayak maki deden. Kiai, mawa santrinya 20 mah ulah loba-loba. Emang kunaon? Ujung ejo. Tapi hayang nahlilan kolot hayang jasa. Cek deden, siap Mang, siap. Laju make cara manteu. Moal aja mahal cara mah. Ieu mah santri bae. Cek deden, aduh aing macet ieu mah santri lancar ieu. Laju ya kula kaditu atuh kende kaditu mangga teu kaditu kitu naon lah tuh aya ieu meureun lah lurah kobong nya lagi bisa mimpin. Emang kunaon kitu Mang? Ku hayang jasa ya ngiriman kolot. Masyaallah. Santri dikirim ku Ki Deden 20 di amplopan Indomie. Saring 2 bungkus Indomie. Eueuh nu dibere berkat. Cek santri, waduh kasertan hiasan aya ngomong. Kasertan ya sana kasertan. Pulang teh ngomong ke tuan rumah, Mang, endogna we Mang. Karena nyeduh Indomie itu kalau pakai endog mantep aja Barudin. Ini kalau engkau karunia kepada ibumu, sedekah Indomie itu harus dibarengan dengan endog. Jadi nanti orang tuamu tersenyum karena kesana nanti sedekah Indomie itu nyampe. Pan ya Indomie doang daya tahu endogan seperti itu. Alhamdulillah. Ngocar gitu dengan keyakinan. Berarti naon ayeuna nu disediakeun ku Ustaz Dayat belum seberapa. Naon ayeuna diacarakeun ku Ustaz Dayat jasa salon teh nyewa, betul tidak? Boganyana. Kori babaturan kabeh. Cukup say goodbye blok beres. Kiai temennya nak kabeh, wah tinggal dikontekan doang.
inilah kemudahan-kemudahan dari Allah. Berarti bahwa makna rembai cai mata nembus 7 lapis bumi, abah nangi paratan 7 lapis langit karas Allah. Ku hayang anakna lebih bagus tibatan indung jeung bapana. Mahal Mang Dayat, mahal. Urang macan bisa tak sabar sampai gede gitu. Dia mau karak bikang carewet bege bo nembalan, hai terus ngomel soek peng sungut sia, ayo kira terus soek nih soek sih. Bikang mah diomong soek moal sieun Haji Barudin moal nembalan, ayo kira soeken sakalian abe dua-duana soek. Coba eta urang soek hiji ge haliwu. Betul tidak? Kunon bikang ai diomong ku salaki teh sieun karena bikang itu setan duit. Bener? Tapi jangan nyalahkan sepenuhnya awewe. Kunon ya bikang ngamel, kunon bikang cerewet, kunon bikang galak kasalaki, berarti bikang ieu kurang duit. Betul tidak? Lamun cukup duit mah beda. Haji Barudin cukup duit mah di dapur karep maca sholawat, siapa ingin ke surga pintu selalu terbuka. Cek salaki nari duitan maju bae sholawatan. Betul tidak? Ngejo ka jero bersenandung salatullah salamullah tas dibere duit nyusuh waktu make kutang tas dibere duit supaya salakina nempoh, waduh tidak berkutang-kutang aja tas dibere duit salakina kahesan di arep lawang anak lulumpatan hancik banget ulah gandeng bapak sia kerak hees ulah garandeng karena tas dibere jajal 2 poe teu mere duit dicekek pokoknya. Bu hees di arep lawang teu mere duit anak nyebrang naon cek beungna liak habak hulu bapak sia nang karak bekos buaya teu buablak pikiran bikin kolot bikin tolol coba sakitu heesna ditolol-tolol urang masyaallah ripuh pokoknya mah. Tapi lamun cukup duit mah selalu bersenandung untuk suami tercinta. Betul tidak? Tasnya sewa capena langsung papoean nempos salakina senyum bae. Kakak kunaon senyum bae? Luar biasa ya ahlak dia bagus jas. Cina kakan dekai makang jaki kunaon di imah bae? Aing kene sono ya nempo ahlak dia luar biasa. Mohon cina kakak jang ngiring pengajian gah yang dipake. Masya Allah. Ya udah kakak kalau begitu aku mau salin baju ya, ini utang pada rega tadinya sih. Masya Allah. Ngenahin. Jang tengenahin eueuh. Tas dibere duit ngenahin bae. Asup ka dapur we geus eueuh jeung capek. Masak ngejo eueuh jeung capek. Sungguh takkan ku biarkan engkau janda lincah menjamahmu engkau tas dibere duit jajal teu dibere duit beda nyanyi lagi sungguh kau suami yang kejam mantu ditelak doang orang punya. Betul tidak? Ulah betul-betul di kang dewek meren di kang aing mah entoh atuh moal biar kang kiai mah tuh rapih di kang kiai mah ngan di kang kiai mah tilok ngomel karena ngajaga marwah salakina asal dik ngomel cek salakina tahan sungut sia aing ustad terjadi ngomel kuari setruk ringan sabelah pemajikan jaroma bebas carewet ge pemajikan RT bebas tapi pemajikan ustad carewet maka jadi contoh di lingkungan pengajianan. Betul tidak? Ripuh jadi ustad mah pokokna mah ripuh be pokokna mah dideuleu naon bege saeutik ngomong dideuleu teu sabar dari pikang dideuleu laju cenah aing kudu kumaha kiai atuh deuketan terus cokot ilmuna innallaha ma'as sabirin pan dibaca tadi ku Ustaz Heri. Kenapa Ustaz Heri maca ayat itu? Mungkin pemajikannya tersabar. Mulu dan kebal kene. Nu pae we.
Ya duit mana Eri? Cek Ustaz Eri kayak nyaran bendera koneng kau nggak lembur. Bu kuat daftar. Mang, make tujuan tuh. Make. Aja saya kori, encan. Atuh kula bisa kori. Ku saking dunia luar biasa. Ku awewe. Pokoknya mun teu sabar ripuh we Pak boga pikang mah. Ripuh. Saking urang teu sabarna teu tahan urang aing ngaji mah ngaji tapi ngadenge bikang terus bae. Waduh, asana kesabaran aing aya batasna. Saking nahan sabar tetep kunyana dijaga. Ngan nyana tetep boga guru. Datangnya nabo kai mah guruna. Maksudna dek menta cai supaya ulah carewetin bikangna. Kiai geus diuk bae. Pan kiai mau gawean ya. Tas subuh kiai mah ngaji tan ngaji pannya namanya olahraganya kalau pacul ngaluarkeun kesang jam 9 kiai mah geus mandi salat duha Allahu akbar tas duha diuk di bangkunya kel tasbih kiai Allah nyana mah ti subuh dicarekan bae ku bikangna nu menta cai mata orang kiai nempo di kaca kayaknya ada tamu yang minta air ini pidui itu nih rasanya luar biasa sarua baik kayak SMA mah pidui itu nih rasanya kadang di kaca datang saya mah encan ngomong geus kieu saya mah naonnya jadi kiai mah nya aing mati subuh dicarekan baik kiai mah isukana geus jikir hati-hati RT Tile ya horeng kiai diuk bage tas dicarekan ku bikangna ngan nyana teu bisa nembala Allah mantak penyakitna batin Ustad barata-rata mun bikang carewe dikembalikan Allah Gusti nuhun diberi bikang Masya Allah iraha itu ngomelna orang nu datang dek minta cai supaya cara bikangna kiai ge sarua bikangna ge cerewet berhubung nempok kiai na keur diuk Allah Assalamualaikum mulai suara ge mulai dirubah cek nu menta cek ih ngagerem suara lagi ngenang Waalaikumsalam ini kos maung Siliwangi bae suara masalah dasar kiai ngenakeunnya sih asup duduk eta kos make eho ngomong lagi duduk eta kiai mah suarana bisa gitu luar biasa diuk eta di mana ti Kendal oh tetangga jeung Kang Jaki mohon cenah nyebrang eta doang alam sutra ka ditu oh jeung RT Tile wau eta batur kula masyaallah laju aya naon ieu sukene geus ka dieu kieu mah kiai lah to the point bae mangga enon rek menta cai kiai wayahna ieu mah saha nu gering pamajikan gering naon gering na lain gering penyakit cerewet kiai cerewet jasa cek nu menta cai pan kiai huangam bae jero hate kiai pugu bikang aing sarua sebenarnya mah anjir diuk bae ge dasar kiai bisa menyembunyikan kesedihan dan kesakit hatiannya dia tanamkan itulah ciri orang yang bahagia sesedih apapun sesakit apapun istri saya yang sudah saya kejar dari dulu sampai dari Puri sampai Adalam Sutra dipertemukan saya masa harus saya tinggalkan gara-gara cerewet doang kiai belajar menghibur dirinya wala yazidu fil umuri ilal biru panjang umur nata kiai no model kos gitu alhamdulillah wali kulli amin faroja banget tete nampak kentas dicarekan senyum baik ngomong ngenahan baik laju geus sabaraha tahun ieu carewetna asana kurang leuwih ka dieu 7 tahun kiai kunaon kiai jero hate kiai aing geus 14 tahun biasa bae dicarekan atau aing teu sabar mah geus bubar aing sarua bae 7 tahun mun cenah kiai ieu mah kudu ditambahan sabar nanya 7 tahun deui mah waduh soek kiai ceuli sabar laju kula kudu sabar we sabar laju mau dibere cai moal ieu mah asal sabar we insyaallah sebab eta mah penyakit bawaan di mana-mana cerewet berarti itu bikang kurang duit di mana-mana bikang banyak senyum berarti loba duit
Ya pamajikan kakak berarti kurang duit. Atuh udah ngomong gitu kiai urusan duit maka bagi akur. Gimana supaya ulah cerewet? Iya, justru ini harus sabar. Dasar kiai nu ngomong, iya kiai, aike nu ngomong mau ulah merecai, ulah ngadoakeun kula mah yakin di jero hate kiai ngadoakeun kula. Kula teh muhibin jasa ka kiai. Mohon. Mangganya 7 tahun denya sabaran. Mohon cenah pake. Pamitan pake mangga. Ya cenah pake ngan bisa mawa rokok mil 5 bungkus. Masyaallah. Jeung ieu cenah amplop gope. Masyaallah. Cek kiai bikang aing mah cager kede. Aing mah bener langsung dibayar. Warozaqohu min haitsu la yahtasib. Sempit dijin sempat dipakai ibadah, sedih dibikin bahagia, tampak orang yang bahagia, maka rizki Allah bukakan. Mantak kiai mau nu gawena naon tuh deuleu ngararoko bae. Kos nu teu boga pikiran kan. Ngararoko bae. Itu lihat ustaz ngararoko bae. Nang mere. Meuli Mas Angut. 35.000 mil sabungkus sih. 2 bungkus 70.000. Betul tidak? Mentak iyalah berkana ilmu. Ustaz Usuf, Ustaz Fauji lihat Ustaz Fauji, waduh, beri tanahnya aja udah berapa ribu meter, bangunannya udah luar biasa. Inilah keberkahan ilmu karena ku sabar. Ulah nempo Ustaz Fauji ayeuna, ulah nempat Ustaz Yusuf, Ustaz Heri ayeuna, tempo dulu ketika mondok sama. Sukunya bebeleken sama. Lempang dia ngapruk aja. Apa yang dia bawa itu kardus dijingjing, beas dipanggul, bagaimana mau tumbuh bagus, kecentet kan gitu kan. Berangkat dari rumah duit kan 50.000, cek mana, ceng sing sabarnya, mohon mah maya beas kumah panggul cengku siap panggul, masya Allah, eta kardus atuh jingjing ceng, jauh orang mata boga motor, mohon mah baju mah hiji bae, soek can solek ulah salin, sempak can barolong mah hayu bae. Baju can ajur mah ulah sia meuli, pokoknya tungguan datang ke ajur. Aduh mah masya Allah. Laju duit mah gocapnya 6 bulan. Aduh. Cek Heri paeh nggak salah kobong. Karena kolot hayang boga anak hebat. Begitu datang ke kobong kiai nanggeus kolot lan buka deuleu. Potongan jalma susah nu mondok. Aduh lagu kiai nanggeus muka sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Kendalnya. Cenah mama. Susahnya. Ini mama nyaho bae. Kula susah. Tuh kadeuleu ramos ya kos jari-jari sapeda nempel biasa. Suku bablekeun kabeh masyaallah. Lempang. Mohon mama. Masyaallah. Lagi ya beas-beas dipanggul mama. Eta kardus dijingjing. Baju sabaraha. Samping hiji, baju hiji, sempak hiji, peci hiji, cek mas sempak, muncan soek, ulah salin, baju muncan ajur, ulah bebeja, peci muncan keluar tumbilah, hayang baik. Masya Allah, duit sabra, gocap, sabra bulan, 6 bulan mama, Masya Allah, cek kiai payah sana sia di dia, kumah. Eta orang kiai mah ngomongnya di bidang di hati nama penuh kata doa, saking muhibin. Eta kiai melengkung biasa kedengan cek kiai dia nya mama masya Allah tadi nak kendor langsung kenceng teh nu diimah ka dia lempang suku kardus dijingjing beas dipanggul duit 50.000 bari baju jeung samping pecingan hiji dialah nu bakal jadi bunga sorga, dialah nu bakal jadi pewangi sorga, dialah nu bakal jadi mutia sorga. Buktikan ke siapa bakal jadi qurrata ayun cerik tapi aduh ya Allah mama tak kuat mama. Ingat kamu bae mama. Kamu cek kiai tingkat kamu mama balik be tolol karek datang siapa. Eta kiai kolot mah ku indah teh yang ngomongna. Eueuh jeung sulit eta. Urang gerak di beke bikang galak be teu sabar. Sabaran. Karena bikang adalah tempat menyimpan sperma, testosteron dan endoteron dipersatukan dalam sebuah ilmu opung maka melahirkan keturunan. Anak yang jadi mutiara sorga tergantung indung jeung bapak. Maka yang rapi jangan sampai papaseaan. Itu. Jadi namun nyeun anak eta kudu ngaji heula. Maca Quran kos Ustaz Yusuf kos Ustaz Fauji. Tadi hareup bikang teh memang ngaji maca. Bismillahirrahmanirrahim. Cek pamajikan. Ya Allah, stres tenan cenah kiai.
Kuari mah kos muludan deh HSG ya Allah. Oh, luar biasa. Barang kumpul bae jeung Kang Jaki. Kuato boga salaki. Encan ge narik salakina langsung. Allahu Akbar. Panaju ajan bae. Atohen di Kang ge. Cek di Kang na masa anak aing baragus ya Ustaz Tony ai kos kieu mah. Geus kieu mah indah jasa. Lah karak cerewet-cerewet setik mah sabar. Waduh, barang geus 7 tahun teh balik deui ka Imah Kiai. Assalamualaikum. Kiai mah dieu keneh waalaikumsalam. Hehe, urang kendalnya. Mun cenah oh anu krieup pamajikanna cerewet kan. Mun cenah ge kumaha. Bener cek Pak Kiai asal sabar. Ayeuna alhamdulillah pamajikan geus teu cerewet tuh cek aing ge nya. Cageurkan setruk Kiai. Ka bibir-bibir menyon Kiai bari. Teu bisa ngomel kan. Kiai kiamem cek nu minta cepan Kiai bangun atoheun mah heuh bae cek Kiai puguh bikang aing mun eueuh duit sia mah teh setruk sarua ieu mah ku aing deuk didoakeun deuk dibere cai jai mah panyakitna geus kadeuleu ngan yang nanya kira-kira ngeuneunan boga bikang cerewet apa bikang setruk mending setruk kurang bisa kawin deui karena kalau setruk dia tidak bisa ngudag-ngudag Haji Barudin tinggal ambakannya paeh yang terkebal. Aduh Kiai nyok mah mending boga bikang cerewet daripada setruk mah ai gitu ai cerewet mah korbanna ceuli doang ai setruk mah waduh Kiai aing kuari kos babysitter nyana ngising aing ngisangan nyana beurang dipoek yang didorong ieu mah cohiri obatin ieu penyakit aing Kiai keo masyaallah ieu mah geus kadeulean penyakit nandek dibere cai kukulanya ieu mah insyaallah ja sabar geus ieu malah dibere setruk berarti Allah ieu tak keur nguji mamang keur diuji ku kagorengan penyakit nu narongtot sing sabar bagus ge ujian bae atuh komo ieu mah pinuku penyakit sing sabar mang sing sabar KBG ku Allah geus diatur insyaallah mohon cenah Kiai atuh teh sabar mah kumaha tuh kieu mah mohon nya ta ieu cai ta merekna My Eski dari Cilongok biasana sagelas sabotol ieu mah deuk diberena ku kula sagalon pan gede amat Kiai setrukna parah tolol ieu mah tumal mahi sakitu mah mohon nah ngan ieu meunang budak santri maraca Quran ceki deden yo 40 poe 40 peting eta modalna mil mun teu salah 4 slop jeung biayana kurang lebih 2,5 juta. Waduh nyoki mah cek emang mending cerewet mal ya setruk goreng biayana. Insya Allah jadi obat wasilah. Mun cenah Kiai dibere obat slok baheula keur mere sabaraha 2 bungkus tah eta mah ucayan kan mun cenah aja duitan teu eueuh eta karena teu dibere caingan gope leutik tamanya karena ieu mah gede biayana ge gede mohon Pak Kiai ieu kumaha carana Pak Kiai inumkeun nya sesana panoba kene eta aur-aurkeun di hareup lawang ke pamajikan mamang taikeun ka kursi roda ta jam 8 dorong di hareup lawang cager Kiai atuh musruk mang teu bugu-bugu maksudna usap-usap dari lawang bari ka mata poe oh muhun cenah Kiai muhun ai kitu mah pulangnya na ke pasti bakal aya keajaiban bener karak datang ka imah doang eta bikangna geus aya di hareup lawang naon cek nu minta cai guru aing bener-bener sakti padahal nyuruna isuk tapi bikang aing enak geus aya di hareup lawang aduh teu disangka guru aing hebat jasa muka sapah ieu luar biasa bikang geus rembay cai mata ceurik oh masyaallah salakina ngaranna Nurdin salakina tadina urang make Barudin sing teu ngeunaheun bae lah koloton Nurdin salakina nginjem mah Nurdin di dieu eta pamajikan gageruan ka salakina bari di kursi roda da pelawang. Den. Cek salakina, eueuh sapoto ngaranna aing masyaallah. Nurdin. Pan ngaranna ge jelema setruk mah teu jangkep ngomong ge. Cek geus kajen lah emang geus sabisana kitu geus bagus bae. Cek salakina Mang Nurdin ye nang di Kiai cainya inum diusap-usap salakina eta bikangna langsung kos aya kekuatan cai mata terus terurai leungeun nu tadi teu bisa ngangkat langsung ngangkat din uyah cek Nurdin waduh laju hayang uyah bae
salakina tolol nyokot uyah ka dapur pugu maksudna hampura jangan ngomong setruk mau ngomong hampura ge uyah cek salakina oh hampura uyah ngarti Nurdin eta begitu geus kitu Nurdin atoh langsung bisa ngangkat lengan pamajikan aing sukuna langsung gararak harirup. Masya Allah cek salakina di hampura sia can ngomongnya ku yang di hampura aing teh ka dia sehidup semati pan anak urang pan kumake supaya jadi bunga surga bikang ngadenge kitu atoh di kursi roda ngacrot ka salakina buah gamblong teu katahan ku Nurdin ngajedag Nurdin pae nu gering kebal cager nu ngurusan pae itulah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut teu bisa ngajebak teu bisa nebak teu bisa prediksi jam sabaraha urang bakal pae taya berarti nu hadir jelema nu inget ka paeh kabeh amin Pak atuh kunaon cicing bae geus make tanaga dalem jelema mun inget ka paeh moal daek Pak ka kumpulan ke sangeuk Pak sangeuk betul tidak sangat berarti nu hadir tingkat kesabaranna tinggi ya kadayat ya mun teu sabar geus balik tingkat keikhlasanna tinggi tinggian sa jamaah jeung ustad ya tinggian jamaah dong kula maka dia karena ada harapan atunya eueuh eta mah ngomong bae gitu maksudna jeung kasan nu sejen gitu insya ternyata sabar bapak ya orang Kendal teu sia-sia deket akan aing teh sabar keur supaya jadi bahagia puncak dari sabar akan melahirkan sifat ikhlas aing ikhlas mentuan kadayat ngabesuk mana masa oji ridho sebab aing bakal ngalaman nasib nu sarua tinggi berarti tingkatna luar biasa betul tidak aing maras cair mah tuh cair cair ieu aing diberi cai kos buyur aja jurang teh. Insyaallah berkah. Ternyata batur teh loba nu teu bisa kieu Mang Ustaz Tony. Teu bisa. Dalah guru urang, tokoh urang, kokolot urang, Amil Jamar dengan tertati-tati dia kemari. Berarti dia itu membuang kesempitan menjadi kesempatan karena kesempatan belum tentu besok datang. Mungkin malam ini terakhir kita menemui sahabat kita. Besok sudah diumumkan innalillahi. Betul tidak? Itu sakabeh jalma bisa menyempatkan waktu Maji Barudin. KBG di otaknya dunia mah nomor hiji. Karena orang cicing di dunia. Nutup toko 2 jam teh rugi aing aturan menang keuntungan aing ka pengajian. Kemana untung aing? Kiai Onam dibayar. Paneta buruk sangka bae sia ka aing teu buku. Betul tidak? Nya dibayar nya henteu aing mah dituduh dibayar bae. Betul tidak? Di otak teh rugi untuk aya nage ya aing duh teu bisa tahlil ka kadayat keur di pasar induk kene balanja kene keur belanja kene jeung ngeusian tokona di mobil kene masih driver car di perjalanan menuju rumah can nyampe ku macet teu bisa kakumpulan tapi ieu nu bisa hadir berarti ialah manusia nu teu boga pagawean kabeh siap mau persoalan bang tenang bae aing masa bodoh teh deukeun jam 2 los ya gawe moal aing geus. Betul tidak? Ya tapi teu eleh anak pesantren kabeh. Anu sakola ka modalan, pamajikan ja kapakean, emas eutik ke make kolot mitoha kabere. Iyalah berarti nu hadir jelema nu bahagia, kesempitan menjadi sebuah kesempatan. Mahal, Pak. Ieu diukieu ka mahal. Batur mah imahna mewah, lain hiji 10 Pak pejabat mah. Tapi menang korupsi, tapi menang ngagarong duit negara. Betah dia sia lagi hareudang jadi udah ku KPK di mana nya esna ka pulau nyebrang laut ogah kaganggu hayang es tibra nyewa hotel hayang es naon nyewa homestay tapi deuleu ieu boga imah hiji ge anu ditinggalkeun kenapa atuh deui hiji atuh ka mana anjing di dieu aing ieu ge mikiran we pasti digusur ku alam sutra aing berarti rumahnya menjadi baiti jannati melahirkan manusia yang bisa menyempatkan dalam suasana kesempitan. Itu orang yang bahagia Pak. Batur mah yang ngeunaheun teh bo kuduk nyewa ngeunaheun karak bisa es tapi orang dia bo ieu teh orang ka kumpulan ke homestay ini ada majelis di samping kita sebelah sini ada Kang Jaki ini home kebun sorga kabeh bersyukur urang ini taman sorga tinggal eusian kurang
Apa sih sulitnya istighfar? Apa sih sulitnya ngaji? Awas yang sulit stay. Itu buktinya sukunya ada yang ngajojor aja itu kan sedang stay. Ulah ditepit pengnau jojong tenang betul. Berarti itu kan sing siremen kan? Bebas ngaji mah. Karena Allah tidak pernah mempersulit. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu selalu mempermudah kepada hambana. Urang nunyen sulit diri. Awak sehat ngomong teu sehat. Cara pesa eutik ngomong gering, berarti kan mempersulit diri. Betul tidak? Geus bawa ke majelis dek ngajojor tanaon suku. Menang kiai ngaji ngajojor, menang. Asal ulah ngade pak kiai bae. Bebas pokoknya. Ngajojor teu kuat nyender. Geura nyiaran nungkon anu can nyender geura. Atuh besi tembok teu kagen tata eta tangkalang bot anu gede tah. Ngesenderan kurang. Nyender teu kuat keneh be. Hes di majelis. Biar perlu babeja ka Akang. Kang punten ieu mah pengajian dek mau anggel. Mangga. Bu, hes kenapa di majelis luar biasa. Urang anu geus ilu ngaji ulah usil kanu kos kitu. Berartinya nata sedang mengurangi bagian dosa yang kerjakan sehari-hari. Jelema hes di majelis teh keur tobat, Pak. Karena biurna kakunci teu ngomongkeun batur. Mentak daripada hes di imah mending hes di majelis. Ulah dihudangkeun antepkeun batur balik, antepkeun bae. Horeng begitu dihudangkeun, innalillahi. Non cek tetangga, pahena bagus jasa di majelis Kang Jaki, masya Allah keres. Tuh udang deku hebat eta. Jelema sakitu badungna. Maaf, orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang punya salah dosa, yang selalu menghitung dosanya dan dia melakukan tobat dengan sesempat apapun, walaupun sempit itu waktu Allah persiapkan. Nah berarti kan orang pas kita kumpulan liman tabak mahal Pak. Terus kabeh bisa pokos kita. Terus kabeh mampu datang ke dia teh. Sanajan salon bagus, sound system bagus, kadahareun loba, tempat istimewa. Teu meunang panggilan Allah jeung Rasul mah moal hadir dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Gede godaan iblis mah. Roh masih di awak keneh mah terus Pak. Urang dijelajah ke iblis, terus dijajah ku iblis untuk jatuh ke tempat salah dan ke tempat dosa selama ruh can keluar tina jasad. Tapi mata poe di wetan keneh, mata poe di kulen keneh surupna, napas can datang ka tikoro, maka selama itulah Allah bakal ngahampura salah dosa urang kabehan. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Sekali deui astag Rabbal astagfirullah minal. Jam 10 kurang 15 menit. Maksudna ieu terusin taulah maksudna. Di semantuan mayar bae. Terus wae. Biduan onom terus ke di sawer. Aing ngunu nyawer-nyawer dah ieu. Bangun teu paham teh. Ai kori mah di sawer bae kiai tilok. Di sawer sarua bejang ge jelema. Insyaallah yang penting maka kumpulan ke orang keur ngahampangkeun awak orang, nu sempit jadi sempat, nu sedih jadi bahagia. Bikin bahagia karena penyakit bisa kalah dengan sebuah kebahagiaan. Yang paling mahal membuat orang lain bisa tertawa karena bahagia mendengarkan kita. Yang paling sedih kita ngalamun nu ngajak seuri melengkung baik itu tere TBC dan tere ampek Pak. Betul tidak? Bikin orang bahagia. Lamun geus sempit jadi sempat, sedih jadi bahagia, maka tilu etalah di kiai warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kirim rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di imah orang pasti ajeng bikang tinggalkan. Aing dek ngaji, aing perlu pasti ajeng bikang. Persoalan sepele, gara-gara bontek keneh bae. Laju urang geus we sia ngaji teu rokok geus we pasrah. Dan gitu cenah kiai aing nu mancari biraku aing minta meuli rokok ini. Maka namun boga duit ulah dibikeun ka bikang kabeh. Duit mun geus kaasup ka kantong bikang saleting macet. Ngadadak karatan poe eta keneh, Pak. Betul tidak? Betul. Urang karek tos mere duit, tas isa urang dek mah Akang, coba yang minta duit belikeun rokok. Naon ngomongna? Duit teh sabari ka bikang sok dicokot. Borok sikut. Coba. Urang nu mancari tapi urang borok, coba pikiran kurang eta. Betul tidak? Dibelikeun teu pasea, Pak. Jadi di aya lamun salaki ngomong coba yang belikan rokok, ku bikang dibelikan dia sasohoreun
wah moal manggi melotot ukuranana gara-gara rokok bisa moal ngaji orang Pak ngomong ke Bikang coba yang belikan rokok dek ngaji non ngomong nak bari ngadepak suku lagi rokok teh suka tangkap putih rokok baik belum abak langsung tewek gara-gara rokok kuat dibelem orang Pak Masya Allah itu menteri sabar moal ngaji orang Pak betul nggak dijamin pan ku Rasul lempangan rezeki bakal kapanggih ya karena kakak dek mincin kesempitan bakal membuka kesempatan tobat ya kakak dek menampakkan kebahagiaan walau di rumah banyak kesedihan bawa rezeki bakal kapanggih tapi karena ini lamun ngaji tengah rokok asem kayak lempang ke pengajian pasti bakal kapanggih rokok saha rokok batur diuk nah ulah salah diuk mun diuk dulu lah ngarokok tante ulah salah diuk main diuk bae gusrak nu di sisi tengah rokok atuh hasem kabeh tere TBC dua-duana eta kebahagiaan hirupna betul tidak diuk yang tempor rokok wah ya rokok dia ngarendeng urang nah bangun engko ngerokok nih diuk yang Ustad engko isi namatnya Kak Ustad minta rokok teu kudu ngomong Ustad itu lebih jeli pemahaman secara psikologi sudah ketebak asal birna ceplak pakai asem enggak surang digigirnya nak asemnya mohon masalah tuh maroko ente isap dibere bener cek kiai kapanggih rezeki syukurna nu boga jeung nu menta hebatan nu menta Pak nu boga rokok mang ngisepna sakedeung karena rokona loba ai nu nebeng mah pan beuh kapanggih sabatang ge di mana geus paseapan hang rokok doang beda narik rokona ge nu nebeng mah ayo cek mau disising geuna amat eta nang nebeng geuna eta haseup tembus ka luhurna ge luar biasa nu diboga nu mere jangan berputus asa 10 kali lipat dibalas tawaran deh ngarokok ini balik aja mau mawa di isi nama tuh tadi culis lapun hiji di pinggir hiji tilu cek nu boga rokok aduh aing mah ngalalaga orangnya nama Rambosa kurang ikhlas kayak nu boga rokok eta nu boga rokok kudu ikhlas guys pokoknya jadi ganjaran rokok aing geus yakin aing mah nyana jadi tengantuk gara-gara aya rokok ngaji nambah kabeh kahebatanna ngeriung pulang mau berkat pan mantap Ustad mah deuleu anakna eueuh nu kuru lalintu anakna lalintu bapak nunggal peuting nyiaran berkat di paraban berkat lalintu anak kiai mah bisa rehat nu nyesa berkat pokoknya luar bila perlu mun daun cokal untuk nangora mah dikulub bisa kalian jadi lalap pohara jasa begitu pulang ngadar berkat bikang nanya robah mata rokok di Cilimani 2 wah tuh kabeh jelema geus micen kesempitan jadi kesempatan aing tas pasya jeung sia jadi bahagia rezeki katimpu 3 batang deuleu ku sia di Ciliai masyaallah cek bikangna bener luar biasa ieu nya kiai di dia harebatnya jadi kita berkat atuh geus beak aing jas hees bae aing rokok teh dibeulikeun atuh nalak-nalak berkat aing geus jadi emosi aing ka berkat teu kasia cek bikangna alhamdulillah dasar ngaji luar biasa plastik asoena ge ditelek doang masyaallah wow bikang hees deui nya mulai ke korotrak nyeduh kopi Deka mana atuh ngopi bari ngarokok mah mantep rokopi ngarokok bari ngopi mulas timula kabeuteung kan ngising cek bikana deka mana ngising ke bondong atuh kurang ngising ke kebon di maya WC bonte tolol ngalekep di jero WC pae aing lumpat ke kebon ngising nah ulah lega kene kebon alam sutra atau ngising orang di sawah anu nyawah kene beladinya teh ngising jelema nu ngising eta lain sembarang keur syukur nikmat ka Allah nu ngising sabab jelema mun ngising teh rata-rata neulina ka luhur Pak asep ka luhur Pak tai ragrag plung hidupnya tenang siapa yang pertama bahagia ngedenger tai ragrag keong dengan lauk Pak keong udag lauk udag naon cek lauk aduh tai berkat nih kaambeuh geula ki keluar ser sirum lewat noncek sirum aduh aku wani kacium ku sirum horeng ketika jelema nunggus kakumpulan jeung jelema alim mah katai-taina kacai-caina eta mun kadenge ku urang lauk jeung sirum ngomong Pak ngomong berhubung kula teu ngarti basa sirum nu ngarti ngan mamagu perondohan
anu komakoli kamakoli deh kitu deh kamakoli deh geus pokona kitu bae pokona mah ti Kangjeng Nabi ge tuh geus eta mah setiap ada kebaikan di situ seluruh makhluk Allah wa ma bainahuma antara langit jeung bumi ngadoakeun Pak teu beak ku lauk teu beak ku keong bu taina ge lengket teh berkat mah kos cau Ambon ngabuojot ngabet tenaga make tenaga dalam cek lauk aduh tidak beak nih cek keong tenang besok ada teman kita siapa bebek isuk bebek ke sawah pensunguta panjang bebek mahnya beak ku bebek cek bebek waduh pulen nih tai beak butek tuh si sawah artinya cai butek urut kotoran urang hasep kaluhur nembus jadi saksi jakar peting aing tas ngaji ya cai nu butek kamana bah ka kali ti kali ka muara ti muara ka laut di perjalanan penuh dengan kekotoran ujung pulang ke pangkuan Allah dalam keadaan bersih ngajuru urang bersih fitrah ti indung urang Mang Dayat di perjalanan terjebak yen salah dan dosa kullu bani adama khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun ada jalan pertengahan tobat ke Allah supaya di sisa umur orang maut dalam keadaan husnul khotimah. Nah mantak nanggeus karolot geus ulah mikiran anak be anak kajeun anak geus kaeung urusan nyana dek dahar dek teu bikang sia incu urusan sia aing mah cukup datang ka nikakeun sia kewajiban kolot mah datang ka nikakeun beres geus pikiran awak urang geus kolotna pengajian deukeut hayu tas magrib datang ka isya ulah balik geus hayu cekelan Quran kajian tadi baca ge deleukeun bae di jakandel ya Quran nah kajian lah nyabakan bae mah sarua bae Pak sebab nu nyaangkeun di kuburan salah satuna Quran nu dibaca kurang sanajan urang teu kos Ustad Pauji teu kos Ustad Yusuf teu kos Ustad Heri teu kos Ustad Dayat kajian sorana jore ge kajian baca jangankan berjus-jus sahurup bae Quran bakal nyapaatan ka urang jeung nulungan urang di alam kubur alhamdulillah geus urusan kurang geus emang urusan awak aing laju kiai kumaha aing ditalilan mah ku anak dong piraku aya anak urang geus dira modalan mah urang maot teh ditalilan begitu waktuna maot bener ku anakna ieu ku Mang Dayat emas sauci luar biasa bagus malam ka sabaraha ieu malam kalima ieu mahal ieu kiai daratang kabeh kuat enduk utah cenah aya kiai masyaallah kiai na jurig mah kuat utah kitu mah eta Ustaz Dayat bisa bae ngomong anu geus mabok kiai asana masyaallah insyaallah eueuh jeung kata buktina begitu ditanya aja baru lanjut berarti nyana cuman jadi neplokan doang hayo Dayat panggil jaing mamayar moal amin ya robbal insyaallah rezeki maletik ya berkat tuh kembali jadi geus aing begitu umur bener ya ku anakna ditalilan berarti anak orang bararagus daek nahlilan malam kahiji malam ka-7 ieu kos Ustad Dayat pan kori dulu ieu daratang kabeh mun ditampilkeun kabeh pan urang bingung ieu bingung baragus kabeh aju baragus kabeh mana nu jore nu leuwih bingung ujung mayarna Pak loba teuing mah betul tidak tapi karena nyana jeung CCS na jeung sahabat nah karena sahabat bukan dalam senang saja dekat dalam kesedihan itu harus dekat itulah sahabat nanti kan kadayat keur bersedih ditinggalkan emak sahabat datang itulah sahabat lamun keur senang datang itu teman bos bukan sahabat betul tidak teman itu kalau lama gula dia datang gula awal mah pahit bos geus teu nyiluk-nyiluk acan ya orang bos betul tidak geus betul bae lah heran yang betul betul nah amin ya robbal tah datang ke malam 7 naku anakna ditahlilan cek tetangga hebat eta anak nanya aya istighosah Haji Asep mimpin zikirna aya maca Quran aya ceramah aya hebat di anakna 7 peuting tabligh akbar luar biasa matang puluh daratang deui 500 daratang deui ngahol leuwih akbar wih masyaallah cek tetangga teu disangka eta anak nanya masyaallah cek tetangga nu girukeun mah cek aing mah teu hebat biasa bae henteu cek aing mah ih deuleuh ku dia eta Ustad Pauji kori internasional sia eta adalah Ustad Heri eta kori nasional Ustad Yusuf dia jauh-jauh loh dari Curug Bitung dari Cokel di Lebak ka dieu kenapa karena ramean di dieu dia kalau di sono aja nggak naik pangkat bos iya nggak ada saingannya di sono leuweung dia
paling dia jengekan sama tonggeret kan. Tapi di sini waduh langsung jadi ketua LPTK luar biasa, diangkat menjadi punya gaji. Aduh ini karunia ilmu luar biasa. Moal kabayar dugi kahaulna akbar. Tapi tetangga nu girukeun mah tetep bae cek aing mah teu hebat. Hi deuleu Ki Semar sia. Emang cek sia Ki Semar murah. Mahal sia. Mahal sia. Sembarangan sia. Deuleu kuat daratang kabeh. Ki Deden beri karet daratang, amil daratang. Deuleu ku dia. Cek nu girukeun tetep cek aing mah teu hebat. Pan saya bisa ngomong gitu. Atuh wajar ngayakeun ka hiji datang ka 7 matang 10 ngaratus ngahol ge sia nya tante kebon bapana dijual tolong 5.000 meter. Dijaheunya sia mah atuh tetep loba eta aing mah. Jadi di dieu saking ngabadegna aya nu nyeunkeun imah kolot. Ngising di helm sia. Geus sudah di kebon legaten ngising mah. Jarang urang mah apa. Ulah-ulah nyeunkeun imah kolot komo nyeunkeun imah mitoha. Nyaba ge ka kolot urang teu boga jadwal Pak. Coba mulai isuk bulan ayeuna di bulan Safar orang masih berlalu dari Muharram masih aya 11 bulan karep perbaiki kehidupan orang dirubah gaya hidup kita kan boga duit waka piknik heula boga duit waka jalan-jalan heula emah kolot mangko datang ke emah kolot datang orang ke mengadul ka imah kolot mengadul datang mengadul ayo RT Tile ke emah kolot waka piknik heula datang ke emah kolot assalamualaikum mana di dapur nunggu kolot keur ngejo jeung abana waalaikumsalam cek abana saha eta nya bangunna sorana masih adul cek abana adul mana atuh adul anak kurang beraku tetenget ka sorana kurang lain ya rada kararaget beja biasa nage tilok ulin ulah sok ngomong kitu ka anak mah kajen jarang ulin ge berarti nyana kamari keur hilang ingatan ngeunaheun pan kolot ngomong nah indah jasa begitu nyamperkeun mah cager mah abah ih masyaallah aduh cager dul sia kumaha sia dul cager mah ya bikang dia cager incun mah kumaha cager ya naon dul sanarieu ieu mah boga milik ieu jeung mah jeung abah ya Allah si adul mulang tarima mulang jasa baheula mah tai sia ka banget mah kabeh adul ompol sia ka celima aduh masa poya mah aing atuh luar biasa nuhun duit mah can kabere encan horeng adul kadang gendeng ngautang encan kabere kolot mah geus bahagia bae dicokot ku kolot teu dipake ditendun cek abahna teh duit si adul pake be aing dek ngandian kandang be kurang paku non cek mana ulah sok make pamere anak emang kunaon kenangan terindah di si adul cek abahna indah di mana ih pan kakak ge nyaho si adul karak meresen aya 15 tahun mah eta kolot mah tetep bungah bae 2 bulan 4 bulan anak kawa ulin kolot marindu lain hayang dibere duit ulin anak minantu incu kolot marindu hayang nempo banget minantu hayang nempo banget incu lain hayang dibere duit kolot mah geus cukup kolot 4 bulan eueuh rindu nanya ka mana cok ka mana ya adul manggil teko adul tadi mah aya jama coba bejakeun aing geus 4 bulan teu kapanggih sono begitu datang adul mah aya naon lain kitu carager sia jeung bikang sia incu cager ya banget sia ku celamat dul kunaon pugu eta mantak teu ulin-ulin nama keur haliwu laju ya ka dieu dul maksudna jadi suruh ka dia tuh sakalian be duit nu keur eta ya keneh eueuh kolot nu ngomong ulah dibere kabeh mantak enak kadayat urang dek mulang tarima mulang jasa ka kolot moal kabayar andai kata anakna boga pangkat di hulu mahkota di hulu jabatan di pundak di tak-tak aya gambar bintangan di tak-tak aya gambar kapasan di kantong aya manuk garudaan seragamna menarik pandang mata moal bisa ngelekeun indung bapak urang sanajan indung bapak urang buta huruf teu bisa maca-maca acan moal bisa betul. Coba kurang enak kembalikan ulah sombong hirup mah menang indung jeung bapak urang kakianan teh mun indung jeung bapak urang moal jadi kos kieu ulah menang aing deuleu abah urang baheula deuleu mah urang di sawah baheula ngarebek nyabutan bibit cakem sabujal apa anda pernah berpikir liang tai mah beak ku keong lenta suka liang tai betul tidak demi mensukseskan anak
Cek mana kajian liang teh biaknya. Yang penting anak aing jadi jelema kabeh. Jangan bapak kolot kulat tegawenan non anakna jadi jelema kabeh 13. Alhamdulillah ngan melakdang der doang nu jadi setan kabeh jadi jelema kabeh 13. Ih berarti hebat jasa kolot luar biasa. Ternyata anakna aing mah hayang cenah kos batur bisa ngaji sanajan jadi dokter, bisa ngaji dokter. Atoh luar biasa. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya Mang Dayat bagian daripada anak yang bagus. Urang teh ibroh, urang teh itibar, nempo Mang Dayat, nempo nu sejen. Aing ge hayang kos kitu tah ngaramekeun kolot haulannya. Diayakeun kurang lah aing undang kiai deket bela geus ki Semar bae nya nama lah hijinya na bababari aju kaduanya nama murah nya nama di WA bae ge datang tuh daripada ngalamun aing di imah mending ka dieu atuh pira aku aing mah mobil teu dipikiran atuh kitu bae sih. Insya Allah lah eta mah basa-basi bae ka Dayat ulah diambil hati lah ulah dipake pikiran ulahnya atuh aya balik main ge balik ieu tenang bae ngan aing paling rada ngalamun pan kos kiamat ya aing. Insya Allah pamajikan kula mah paling nanya kunaon ngalamun bae geus ulah loba omong kudu belajar ikhlas di rumah cek bikang teh atuh kudu kitu pamajikan ke ngomong nage pan urang sok mamagan kudu sabar kudu ikhlas ngan ngadoa bae sugan isuk Mang Dayat ka dieu atuh kitu bae teu aya keneh orang luar biasanya. Insyaallah mudah-mudahan urang sing carager sing panjang umur Mang Dayat diberi kesabaran almarhum Emak Sauci mudah-mudahan wabsah lahu fi qabrihi dilagakeun kuburanana wa nawir lahu fihi dicaangkeun kuburana ditempatkeun di tempat nu dipake karido ku Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah wal karomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tamun sakieu nu bisa disampaikan doa. Waduh, 2 amplop nanti. Tengenaheun lah. Ulah loba-loba kolah tengenaheun mawan. Heuy, amplop bae loba aing. Tengenaheun doang ngajingjingna kantongna gitulah. Hiji bae amplop mah. Hiji bae. Aing mah ngomong bae nyo aya nyo eueuh tah batur bae. Berbahasa basi bae tah malah ya. Supaya di auyina bagus ya direkamna. Duh bener ieu mah kiai bukan mata duit. Atuh yang mata duit tah bisa leumpang tolol. Geus ulah seserian bae lah urang ngadoa. Mudah-mudahan nu hadir bisa ke Mekah kabeh, bisa ke Madinah kabeh, diberi rezeki nu loba, keturunan anak nu soleh tur soleha, kalaupun orang balik maut dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala musadatin nasabi zina rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala ahli baiti. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Anzili rahmatan alaina wa rahmatan alal alil kubur khususan ila ruhi almarhum Masauci bisafati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aktik riqobana wa riqoba abaina wa ummahatina minan nar. Nas'aluka al-afwal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim jamilan bil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.